Cek dina keterangan orang teh kudu mengenal diri sendiri. Namun orang geus kenal ka diri sendiri, orang bakal kenal kanu nyiptakeun orang. Man aropa nafsahu faqad aroba robbahu. Isa jalma nu apal ka dirina pasti apal ka Gustina. Patah papi teh wae eta teh. Eta kade cek papi eta dina keterangan. Jadi lamun orang tak apal ka diri orang sorangan, orang bakal ngarasa gede luhur we, anjing ajeg ieu ngarasa Gede we. Ngarasa gede we. Nyaho diragaji anjing ku pangeran ti andap sia anjing kupur nikmat ka aing, kesyukur ka aing. Angah teh hirup teh. Intina sarua geng. Menurut orang kayak harta, rek untuk follower, ketenaran, gitu ngelupur titipan kabeh ge. Dan pun boga narek ngajatukeun mah teu kudu bebeja heula ka maneh teu kudu barami heula. Jebret.